Sampurasun abdi sareng rejangan di gade wawancara pedagang. Sampurasun punten ibu sim abdi sareng rencang-rencang di SMA Jampel ngagaduhan pasien kulo bahasa Sunda wawancara ibu jadi narasumber abdi Nampes. Ibu langsung aja ke parentosna. Kami ibu saha sareng bisa ibu aya sabaraha? Aida. Siswa itu 40 tahun atau sabaraha lami ibu Ida teh atau 1 tahun. kumaha awal ibu Ida pas dia teh Ya. Iya we jang. Arari ieu we sakedik-sakedik. Di jalan pas dia aya bosna atau ngadamel nyalira. Ngadamel nyalira, emak nyalira. Omset hasil micang mamen pas ibu biasana per dintenna sabaraha? Oke, ngadagang 200 mah. biasana baraha modal anu dikeluarkeun sareng kita jalan teh Nah, aya 200, aya 300. penghasilan ibu paling anu biasana sabaraha Paling ge 200. Namun micang ibu sok seueur nganjuk saterasna teu dibayar. Aya wae anu nganjuk mah teh jang. iya ini deh pantosan di abdi pas sareng tutupna biasana jam baraha Buka mah jam 7, tutup mah magrib ya tutup we jang. begitu we pantosan di abdi Atur nuhun ibu saparantos abdi sareng rencang-rencang atos dipasihan tos ibu ngapuras di abdi sareng rencang-rencang jadi aya